Nu kedua lagu naon? Lagu naon? Dago Pak. Oh, Dago Pakar sok atuh. Ini favorit man. Tresna mekar yang didago pakar tuker pahet dan dibakal sauyunan tepung rempuk ya jantung jeung jantung awor jadi ngaruntuy lir buah kau ricikna manuk jeung seornaan melit asih ngahari oyakna dahar musikeun hemapanan silih cepeng lempang mapai kaendahan Dago Pakar nganter ka pangantenan Dago Pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja Dago Pakar ngaregahan cek beja cenah cek beja Dago Pakar gantingan kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring baca hirup di tempat mumbarah tresna mekar yang didago pakar tuker pahet dan dibakal sauyunan tepung rempuk jajantung jeung jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kau ricitna manuk jeung seurna angin melit asih ngaharirin oyakna dahar musikeun hemapanangan silih cepeng lempang mapai kaendahan Dago Pakar
bakar geus nganter ka pangantenan dago bakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngaran kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin wasaun nepikeun sona pangbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna tak kuring bagja hirup di tempat umbadawan magi hayu sebab kuring boga cocokan iyo boga koetan udah mere tadi mangeta tadi ayo Ayah. Hari ayah teh kumaha ieu teh kalakuan teh ayah teh. Kumaha kitu? Hah? Kumaha kitu? Lain ti tadi batur-batur harareboh ieu mah hayo we hulang jentul kieu siga nu cacingeun. Ari ayah teh mikiran naon? Bang Emok. Ih. Merdeka geus. TNI aya sieun teh sieun kunaon mana siga nu loba beban. Ya. Heeh. Kita kitu maklum diberi. Heeh. Kuduna teh ditampi